Aduh, beh mana ieu nya? Asana teh beh dieu da rasaan mah. Sing balik atuh, tanya teh tah. Oh iya. Nanyakeun lah. Ada naon teh? Bade ka mana, Pak? Oh, hampura tuh gandeng wae maneh teh. Pak punten bade tumaros. Aya bungina Cikadus teh nu mana nya? Oh, bade ka kela-kela Cikadus nu mana? Nu paranormal cenah Oh, Agung. nu gendut. Gendut, mohon. Oh, kaleresan ieu bumina Bapak. Tah, caket tah. Anu aya motor mohon mangga. Hatur nuhun atuh nya. Mohon mangga. Guru atuh ieu gimana ieu? Balik atuh bener henteu eta ieu. Bener ieu urang kan geus tatanya. Tah nu ieu sigana mah imana mah? Aduh. Bener henteu ieu. Bener ieu. Bener atuh. Bener ieu nu ieu imana mah ieu? Saha ieu teh? Cek sasa itu aya dewek gitu. Segala-gala aya itu melawang na molongo. Keheula. Segeran atuh kumaha asuh? Duh. Saha nu ngajak aing ka dieu maneh? Heuh aing poho. Maneh nu hayang ka dieu lain aing. Asa ngacebrak wae keur mah keur sarusak ieu teh. Udah maneh nu bikin aing susah. Heuh engke lah cicing. Suka gigi di kawan. Assalamualaikum, sampurasun. Rampes, aya saha ningan? Kalebet. Tah, geus ditakalebat. Kajero gagi buka. Ya na dikunci. Oh, dibuka wae eta kokorda bukakeun atuh ah. Udah sia mah orang Nah, kampung mah nya gitu. homokan nu kieu teh kade. Kade maneh tong pado bae ieu. Saha ieu teh? Deuleu eta muka, mana masuk tala di deuleu aya teh. Sampurasun. Rampes, aya saha eta? Dilebetna saha? Eueuh saha eueuh ulah ka dieu. Oh, kanjero atuh. Alah. Alah si Ece nyai. Punten. Mangga. Dipake suku aduh. Ieu teh asup, Bu. Kumaha meureun Ece atuh buka etana tah. Oh, wios dibuka, Bu. Buka wae buka. Tah, geuning lega aya geus dibuka mah. Tah. Teupan cicing mana tadi loba omong teh ieu. Punten. Mangga. Ibu. Itu manjana heula ka dikeun aduh. Ya Allah. Wajahna euy. Kanjeun urang keur boga ka. Nyalain ieu urang teh mah pas sewa aya tuh nanaon teh. Pan arana ge urang ge hayang aya rezeki mah meureun kudu kieu. Ieu teh. Tah kitu. Harah dua gana itu euy. Haruhuna hayang dua gans ya. Iya. Geus teh ngecebrek ting diuk. Oke enggak diuk heula ieu. Aya naon jang ka dieu teh euy? Nya kieu ceuk abdi teh mirang cenah ti unggal jalma teh aya cenah di dieu nya sebatna teh Cikadus teh jadi paranormal nu tos tenar di alam dunya jeung di alam akhirat. Kitu nya rumaos abdi mah ka dieu teh bade nuhunkeun yeuh rumah tangga jeung sieu teh mani cara rape sangsara bae nepikeun ka awak urang ge kuru ieu pas kieu teh. Aing ieu nepi ka begang ka was kieu gara-gara sia atuh. Sangsara jeung maneh ka was kieu. Nu kitu begang, nu kumaha dipeotna ieu? Uing oge. Entah. Ngomong ka tuh ka dieu. Jadi kumaha ieu teh solusina teh? Cing. Ku abi erek ditempo nya anya ieu milik rezekina di mana? Boh di langit, boh di bumi nya. Si Aa jeung si Neng ieu. Tempok ulah paraset teuing. Tempokkeun. Tah, cing. Sok milih nu mana? Tahan tongna tah. Nya sok usia. Sok usia tuh minta aing nama nu dia. Tah eta cenah. Atuh meuripuh menama ongko. Sabari ieu milihna ceuk. Hiji heula, opat tah. Berarti rezekina mah alus, aya di opat arah mata angin. Tah alus rezeki aing rumah tangga jeung maneh teh. Ieu teh aing dukun alus. Balik ka imah eta di imah loba emas. Loba duit. Emas naon? Ieu urang panggil heula nya. Sok. Urang panggilkeun heula ieu, Bang Toyib. Wah, Bang dari segala bang. Siap bakal ieu aing teh cing capek urusan jeung Bang Emok jeung Sagala jeung kursi geus capek teu kabalayaran. Hop eta mah lain Bang nu kitu. Pan aing teu usaha meureun. aing mah nyaho teh rumah tangga jeung maneh teh. Lain Bang nu kitu ieu mah Bang Toyib pokona mah lah cing daguan heueuh. Bang Toyib. Waduh, waalaikumsalam. Rampes. Ya
Mohon. Sugan teh Satpol PP hanas kuring ieu memeren heula kartu. Saya itu unggal isu unggal eta mu keur ngomong bayar kartu nu kieu jang naon ieu teh, Cek. Heuh teh mukakeun hayang hirup hayang beunghar cenah kakarami teh euy. Oh, Harayang beunghar ieu teh kumaha? kumaha, Pak? Hayang bongar kadua pamajikan tos aprukon itu aprukon rek ngilokeun pamajikan teu payu. Anak ieu rek dijadokeun ka bapak deui. Sia ai Ampura tuh. Berisik. Kumaha erek kela. Kumaha rek baleungar lamun rumah tangga galujurun bae. Lamun hayang beunghar mah rumah tanggana kudu dibentuk heula sakinah, mawaddah, warahmah, kudu saling mikanyah mika cinta. Sangkan ke Gusti Allah mere rezekina gampang mudah, tapi lamun rumah tangga model cara tadi para saya bae kumaha rek ngadatangkeun rezekina. Kadenge ku sia eta. Ih, pokoknya mah jualanna kudu bisa nyontohan komo geus boga budak. Ya. Kitu deui cek aduh ulah sok main kikian satu ya. Ieu teh mawa naon nu kieu teh. Ya lamun hayang boga rezeki kudu daek usaha. Lamun hayang kadunyaan teu kudu datang ka dieu. Ka Raja Galuh. Tuh nu tadi kalewat. Eta Raja Galuh. Keheula Raja Galuh. Kanaon Pak eta cek si bapak kadunyaan cenah maneh teh. Ai sugan ge urang mah kadunyaan teh page pasugihan. Keheula jauh-jauh. Ngarti teh kadunyaan. henteu. Pesugihan tak kumaha. Lain pasugihan kadunyaan Ngi, teh Pri. kadu siga nu duren, kadu anu nyaan, duren anu nyaan ayana di Raja Galuh. Oh, jauh-jauh